najan manfaat tapi anu manfaat teh ilmuna teh eueuhan ari wange engkena teh sakainget gitu mawa agamana teh da ilmuna eueuhan ulah ngajina hees wae gitu sare wae nunutan wae komodo jeung ngajina teh tara deui belang betong gitu atau ngajina teh ngabonon gitu status di kobong aya teh ngatrok ngabonon ka ditu ka dieu dibawa ku lalaki atawa ku janjian jeung awewe bobogohan ngabonon disebutna teh moal boga ilmu nu kitu nya doraka ti pangeran guru lamun apa-apa si marido ilmu mah barokah bakariweuh karek ku nunutan ge saeutik ilmu nu bisa dikumpulkeun ku nunutan komo jeung ku tara ngaji komo jeung maksiat di kobongna geus eta bahaya ade yo nya usahakeun ulah sare ngaji teh jeung marawa angel nanaonan ngaji mah angel sok-sokan sagala gitu lamun deuk kitu geus ya teu ditutuh di kobong aja dong ulah ka dieu deuk gagayaan siga nu nya pinter geus bisa sagala itu ade tah papatah ceuk ulama sururu nasi pilabsil lubasi atau pilabsil libasi wajamul ilmi pitarki nuasi tong sare pokona mah lamun urang hayang apal ajengan loba ilmu tenteuna atau baheulana ngajina bener teuna tempo wae ayeuna geus jadi ajenganana lamun salat sok sare ruang riung molor ngajauh teh ke di kobongna ge kitu gawena teh ngajina ge kitu teh molor berarti ilmuna deet komo hirup zaman ayeuna mah eta mah ieu we wali da eta mah ulah ti endi wali ulama nanaon zaman kiwari itu kade komo jeung tara ngaji sagala mah komo jeung ngabonon sagala bobogohan moal aya ilmu moal aya barokah teh kitu hese ngurusna oge hese wajamul ilmi pitarki nuasi waqala